Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Alhamdulillahil munazzahi an simatil qudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghani wa an kulli ma siwahu wal muttakiru ilaihi kulli syai'in bi sairil awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil khawdi wassafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'asyi'u biha alaina al-arjaq wa tuhasinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir lana sab'atahu bi'izzatika wa jalalika. Allahumma yassir lana sab'atahu bi'izzatika wa jalalika. Allahumma yassir lana sab'atahu bi'izzatika wa jalalika. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala Allah ta'ala fi hadisul qudsi kuntu kunzan mukhfiyan fa ahbabtu li an a'rafa fa khalaqtul khalqa li a'rafani. Qala wa qala ulama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Sabadana tijisim abdi nyanggakeun tahiyatul islam wal ihtiram. Puji anu sahiji urang sanggakeun kadat Allah anu maha suci, anu bakal ngajadikeun ciri jadi panyangling ati tareta sate melati ati. Anu mana sore kiwari urang tiasa ngalaksanakeun parentah ilahi nyatane tolabul ilmi bari anu ngaosna hiji lalaki anu acan gaduh istri. Tur kasep rupi suri sisi timang disebutkan kasep rupi teh kumaha urang we teuti tong sok sirik beungeut kula cek siti goreng patut cek kula mah kasep manya beungeut urang digorengkeun ku urang atuh cicing we ti kembali cek siti goreng patut dia nu penting cek nu boga nama kasep kawas Arjuna keur bersih. Salawat mi wasalamna mugia terlimpah curah salalamina keharibaan anu mulia yane baginda Mustafa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana nu sami kujisim kuring dipihormat. Guru-guru anu linulung ku ilmu, para kiai anu sugih ku pangarti, para ajengan anu kasampak anu teu tiasa disebatan hiji-hiji. Mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, dina santen ieu santen munggaran urang mayakeun pangaosan. Mudah-mudahan aya widi tinu maha suci, aya ridho tinu maha kawasa, aya pitulung tinu maha agung urang ngahanca dina sore ieu dina perkawis bab akidah atanapi disebatkeun ilmu tauhid urang nyanak tina kitab Tijanud Darori. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat,
jisim kuring dina hiji waktos sate acan madara anu dimaksud, sate acan nyaritakeun kana tujuan anu diseja. Urang ngobrol tapi mudah-mudahan ieu obrolan ngajadikeun hiji kayakinan atanapi keimanan anu kuat kanu Maha Kawasa. Kapungkur waktos merantau dongkap hiji jalmi gagah dedeganana teh jangkung padang. Malah mah dina dadana ge aya gamaran heulang keur hiber. Dina leungeun belah katuhu aya gamar oray nu ngaringkel. Dina suku ditingali teh gamar kalajengking. Assalamualaikum ceuk eta jelema. Waalaikumsalam. Kiai cager cenah cager. Tanya ku jisim kuring ari amang ti mana? Jauh cenah kiai. Rek naon atuh jicik ka dieu aya nu dek ditanyakeun. Rek nanyakeun naon kita da abdi mah lain ahli fatwa, lain ahli hukum, mun saukur tukang cicing di masjid. Sugan-sugane ceuk manehnana teh cenah. Rek nanyakeun naon atuh buru ceuk eta si jalma kieu kiai. Abdi teh migawe hiji pagawean. Tujuanana mah hayang beunghar belaan puasa jeung wiridan saminggu teu kaliwat. Saminggu teu kalangkung. Terus maksudna aya naon lagi jika dia hubunganana puasa maneh jeung kula. Maka nanyakeun ka dieu hayang nanyakeun kiai. Abdi teh puasa saminggu wiridan beurang jeung peuting beres digawean ku jisim abdi tapi nu dipenta masih keneh eueuh. Nah nu salah teh doa atawa abdi atawa nu dipenta ku abdi. Cek eta si jalma. Ari amang teh ngadoa ka saha? Ka Allah cenah. Apal jeung Allahna boro-boro cenah. Sipatna nyaho boro-boro da abdi mah lain di pasantren ceuk manehanana teh. Ditingali ku jisim kuring kiceupna kiceup bodoh ceuk ieu. Lamun dijelaskeun moal kudu ngarti. Dibere we paham seperti kieu. Kolot baheula oge ceuk teh mang anu bisa teu neurak di kadek bisa hibar bisa ngebul ku peluru teh jampena teu ukur teu loba ngan saukur dua rupa. Naon cenah kiai hayang ijazah cenah. Ae cenah. Hiji bismillahirrahmanirrahim, kadua pamali eta. Oh kitunya kiai atuh heueuh cenah dua rupa. Ari amang wiridan sakumaha loba cenah kiai sabaraha poe saminggu. Bukti henteu cenah matak nanyakeun ge karunya cenah. Baheula mah kolot baheula ngan saukur dua rupa, hiji pamali, dua bismillahirrahmanirrahim, tapi diniatkeun kana teu neurak dikadek ngampul, diniatkeun kana teu neurak dibedil ngebul, diniatkeun kana hibar bisa hibar. Cacakan ukur bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jeung pamali. Ari urang mah bismillahirrahmanirrahim dibaca pasihat diniatkeun kitu teu jadi, diniatkeun kieu komok, diniatkeun hanya hiber teu ngeser-ngeser acan. Nah anu salah teh kalimah atawa urangna atuh urangna. Naon sababna? Sabab maca bismillahirrahmanirrahim teh ukur dina bibir hungkul bari teu dibarengan ku kayakinan kanu Maha Kawasa. Intina Allah can percayaeun ka urang, Allah can percaya ka urang gitu. Mata lamun amang kahayang can bukti ulah sok kukurutus da urang mah teu boga ijabah tapi nu boga ijabah mah mung wungkul Gusti Allah. Nah make kudu riweuh. Heueuhnya kiai atuh heueuh seperti itu. Kumaha tuh ayeuna cenah kiai? Ayeuna mah urang ngaji, siap ngaji atuh siap cenah kiai sok datang eta jelema teh tiap sore hayang diajar ngaji. Alhamdulillah. Di papatahan ku jisim kuring teh pika bisa maca Quran alhamdulillah. Haik pupus teh eta gamar bisi macok, bisi pacok, bisi paeh teh karunya. Bari can bisa ngaji kumaha bari can tobat pancilaka siap kiai alhamdulillah hiji teh merantau teu meunang. Kumaha di papatahan ku jisim kuring bahasa nu pidawuh Allah dina Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu bahasana sanes ya ayyuhalladzina amanu sanes. Berarti ngawengku kasakur makhluk Allah anu ngaranna manusia. Ubudu kudu aribadah aranjeun kabeh nafsiran sapali ulama. Tapi ulama tauhid nafsiran mana ubudu teh kudu narauhidkeun maraneh kabeh rabbukum kasaha ka pangeran maraneh kabeh. Nu mana Allah teh alladzi khalaqakum anu geus nyiptakeun maraneh kabeh walladzina min qablikum jeung anu geus nyiptakeun samemeh maraneh kabeh. Naon tujuanana alladzina la'allakum tattaqun supaya takwa. Keur naon takwa dipigawe ku manusia supaya manusia menang karidoan Gusti Allah. Da surga teh bisa dibeli mungkul ku ridho Gusti Allah. Ridho Allah moal bisa dibeli ku laku lampah anu salian ti takwa ka Gusti Allah. Matak eusik mana ubudu teh lamun sekurang geus ngaku hiji teu aya deui nu wajib diibadahan beurang jeung penting iwal ti Gusti Allah atuh meureun dina laku lampah sapopoe beurang jeung penting teh dina sagala rupa permasalahan kudu dicurhatkeun dibejakeun diwartoskeun secara munajat atanapi taqarrub ka Gusti Allah lain dipasangkeun status siti ieu mah teu boga uyah pasangkeun status. Duh aing mah rungkat siti riweuh pasaya jeung salaki pasangkeun status Gusti nu agung entong pamali ngewa kitu peta. Anggur mah bejakeun kanu sok diibadahan ku urang bebejana kanu maha kawasa katat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuatan deui ku pidawuh Allah dina hadis kudsina kuntu kuncan muhfian kami diibaratkeun gudang anu nyumput saur Allah. Fa'ahbabtu maka kami resep lian aropa dikanyahokeun kusabab kami resep dikanyahokeun. Faholaktul holko maka kami nyiptakeun makhluk supaya naon li'a rofani supaya nyarangweun ka kami da eta tujuan Allah nyiptakeun makhluk teh supaya nyarangweun ka kami. Atuh tujuan ilmu tauhid teh lain rek manggihkeun Gusti Allah tapi rek mengenal Allah ngalangkungan sifat-sifatna anu ngabuahkeun kana kayakinan jeung kaimanan. Tujuan teh keur mah jadi kewajiban keur utama pikeun umat manusia. Kaidah ulama nguningakeun awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pangpayuna pikeun sakur manusia ma'rifatul ilahi bistiqoni ma'rifat ka Gusti Allah bistiqoni kalawan sayakin-yakina dina harti yakinna teh wijil tina dalil. Paminingali tina ieu keterangan kaul ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri yajibu ala kulli mukallafin aya ripa ma yajibu pihaqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuju payajibu pihaqqihi ta'ala ila akhir kaditu. Urang hatian heula supaya raos bil barkah. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf balig tur boga akal aya ripa ngamaripatkeun makana sifat yajibu anu wajib bihaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa ma jeung kana sifat yastahilu anu mustahil eta sifat wa majeng kana sifat ya juju anu wenang eta sifat. Saur kaul ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri yajibu wajibna di dieu wajib syar'i dina harti dipigawe menang pahala teu dipigawe menang dosa atanapi siksa. Da hukum tepan ayat 3 hiji hukum syara, 2 hukum akal, 3 hukum adat. Ari hukum syara anu netepkeun dat Allah jeung Rasulna
ari hukum akal anu netepkeuna akal goriji, ari hukum adat mah atanapi naluri nu netepkeuna adat kabiasaan eta hukum. Tah di dieu ngaji kana sifat-sifat nu wajib di Allah teh wajibna wajib syar'i atanapi wajib syara. Keur saha keur jalma mukalaf anu baleg bari boga akal. Bari teh bisa diwakilkeun atuh ngeunah lamun bisa diwakilkeun Mang Arul anu pangeunah-ngeunahna jiga nama anu budakna loba. Contoh model salat cek inungnana teh nyai boga budak 5 kusabab bumi loba gerohaneun, loba oyoseun, loba seusehaneun, loba rameteun, wakilannya salat emak duhur asar maghrib isya jeung subuh punyai ngeunah atuh lamun kitu. Tah wajib syar'i mah atanapi fardhu ain teu bisa diwakilkeun estuning masing-masingna kudu ngarti, kudu nyaho, kudu bisa, kudu ngalaksanakeun. Tuh dina perkawis ieu kawajiban tinu maha kawasa sigah gagabah urang masuk anggap enteng pan kewajiban ti Allah ya Allah ya Robbana sementara urang dititipan ku maha kawasa sagala rupana duniana cicing di alam dunyana beurang jeung peutingna. Naon kawajiban keur jalma mukalaf teh aya ripa nyaeta ngamari patkeun atanapi nganyahokeun. Naon ari maripat teh ceuk ulama huwa idrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasiun an dalili. Ari ngaran maripat ceuk ulama idrakun jajimun teh ceuk urang mah kayakinan anu pasti mengarul eta teh. Kayakinan anu teu goyah, teu undut kaliduan, teu gedag kaanginan, komo disokong ku saremi sabungkus moal bisa. Moal lamun jalmi geus maripat ka Allah. Moal bisa disokong ku naon-naon. Disapertikeun kumaha? Disapertikeun si jalma nyahona rasa uyah asin, nyahona kana rasa gula amis, jeung nyahona kana rasa cabe lada. Makrifat urang ka Gusti Allah ngalangkungan sifat-sifatna teh kudu saperti kitu, kudu saperti nyahona kana rasa uyah asin, nyahona kana rasa gula amis, jeung nyahona kana rasa cabe lada. Kudu saperti kitu ceuk ulama makrifat ka Allah teh ngalangkungan sifat-sifatna teh. Naon sababna? Sok we aya jalma misalna datang ka urang mawa duit 7 karung ceuk eta jalma ngancam ka hiji jalma bejakeun ku maneh hareupeun rahayat sadesa bahwa rasa uyah teh amis. Da jigana moal daekeun naon sabab da geus pada apal bahwa rasa uyah teh asin. Moal bisa disokong, moal bisa diancam, moal bisa digoyah-goyah, moal bisa digoyah-goyah, moal undut kaliduan lamun bener-bener jalma geus maripatna ka Gusti Allah. Bari maripatna teh bihaisu laisa ma'ahu taraddudun, teu aya kamangmangan oge teu aya karagu-raguan. Tur muwafiqun lima fil waqi'i akur jeung buktina nasiun andalili bari bijil tina dalil. Moal bisa digoyah-goyah moal. Kumaha lamun aya nu kieu kayakinan anu teu bisa digoyah-goyah kuatna luar biasa tapi teu muwafiqun lima fil waqi'i eta mah sasar. Model saha? Model jalmi Kristen anu ngaku ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Tah eta teh kuat kayakinanna teh moal bisa digoyah-goyah. Ngan edas pedah teu muwafiqun lima fil waqi'i teu akur jeung buktina. Aya kayakinan anu teu bisa digoyah-goyah tapi teu akur jeung buktina sasar disebutna
eta mah bisa disebutkan kaituna teh jahal murokab gitu kaituna nanti bisa disebutkan gitu. Urang mah disebutkan ma'rifat teh idrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil muwafiqi muwaqqi'i nasiun an dalili kayakinan anu pasti ka Allah teu aya kamangmangan tur akur jeung buktina bari bijil tina dalil eta nami ma'rifat teh keur urang wajib keur urang uningana dijalankeunana naon sababna sabab sagala rupa aya perhitungan nana panon ceuli da jaga mah pan ngomong teh panon mangarul ceuli nu nyarita teh hiji jalma dipariksa ku Nu Maha Kawasa diadili ku pengadilan Allah diasongkeun buku amal pas dileret teh amal kagorengan hungkul ditingali coret beureum eta si jalma henteu ngaku Gusti abdi teu ngaku bahwa ieu padamelan abdi kumaha saur Allah pek teh teuing da kami boga saksi luak lieu ka katuhu eueuh luak lieu ka kenca teu ningali komo ka hareup ka tukang ceuk eta jalma mana Gusti saksina geuning teu aya Nu Maha Kawasa marintah ngomong ka panon ceuk Allah hei panon maneh ngomong pan sapada harita panon nyarita bener Gusti abdi keur waktu hirup di alam dunia loba ditingalikeun kana perkara anu teu dipikaridho ku Gusti teu bisa kumaha ceuk ceulik kitu ceuk leungeun kitu ceuk suku kitu tungtungna eta si jalma dicap ku Allah jadi ahli neraka itu tah Sangkuruan Gusti Allah ka malaikat wahai malaikat kami bawa ieu jalma jadi ahli neraka alungkeun ka neraka ceuk Allah digusul ku malaikat tapi pas bade dialungkeun aya nu ngomong pas diilik-ilik saeuring bulu panon anu salamar coba eta bulu panon salamar jaga mah nyarita komo lamun gomplok mangarul kabayangnya dina nu boga bulu panon gomplok cacakan salamar ngomong ceuk eta bulu panon salamar Gusti abdi bade cumarios rek nyarita naon maneh wahai bulu panon ceuk Allah abdi idinan bade nyarios mangga teh teuing ceuk Nu Maha Kawasa calengkeun eta bulu panon ngomong ya Allah ya Robbana kapan Gusti parantos ngadawuh bahwa sing saha jalma keur hirup di alam dunia pernah ceurik dina hiji waktu bari ceurikna teh sieun ku Gusti sieun ku siksa Gusti sieun ku adab Gusti ceuk Gusti janji eta jalma moal diasupkeun kana neraka Gusti laras Gusti tos midawuh kitu ceuk bulu panon kumaha ceuk Gusti Allah mohon leres kami geus ngadawuh saperti kitu tah Gusti abdi saksina ieu hamba Gusti ahli neraka teh pernah hiji peuting ceurik abdi saksina kabaseuhan ku cipanonna sok sanajan bari sakeclak matak salamar ge meureun sakeclaknya baseuna teh matak salamar ge nu kabasaheun kabaseuhanna pernah hiji peuting ceurik ieu jalma hamba Gusti nu ku Gusti rek diasupkeun ka neraka abdi saksina sieun ku Gusti sieun ku adab Gusti oh kitunya mohon Gusti tungtungna kumaha eta si jalma dicabut tina ahli neraka jadi ahli surga akibat bulu panon salamar anu pernah kebaseuhan keur waktu di alam dunia ceurik sieun ku siksa Gusti sieun ku adab Gusti ya Allah ya Robbana jika seperti itu tah lamun kumaha teh lamun urang migawena hate geus ma'rifat ka Allah geus iman ka Allah geus yakin ka Gusti Allah insyaallah lamun sok migawe saperti kitu urang bakal ditampi iman jeung Islam insyaallah kapayuna dilajengkeun wassalam.